Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuku abdi dipikahormat Bapak sareng Ibu guru sadayana. Sareng rerencangan-rerencangan abdi sadaya. Nepangkeun nami abdi Elsi Anasapira ti kelas 8B. Dina waktos ieu abdi bade ngadamel video kanggo ngalaksanakeun ujian praktek basa Sunda nyaeta Biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun, hayu urang sami-sami panjatkeun rasa puja jeung puji syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nu Maha Mika Asih, nu teu pernah pilih asih. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia tercurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap oge ka para kulawargana, para sahabatna, tabiin jeung tabiatna mugia nepi ka urang salaku umatna. Biantara nu ku abdi bade didugikeun nyaeta ngeunaan kautamaan diajar elmu. Siga naon anu urang terang, nyaeta pendidikan teh mangrupakan proses pangajaran anu penting pisan pikeun ningkatkeun pangaweruh. Alus pikeun hirup sorangan, pikeun kulawarga, oge pikeun bangsa sareng nagara. Pendidikan mangrupa salah sahiji cara pikeun ngahontal impian. Sagala impian moal kahontal lamun teu boga pendidikan. Dina ajaran Islam, urang salaku umat muslim wajib diajar elmu. Alus elmu duniawi sareng elmu ukhrawi. Ku diajar elmu oge bakal nyieun batur hade dina ngajalankeun ibadah jeung parentah Allah nu sejen. Kalawan elmu, kabagjaan dunia bakal karasa ku urang. Kalawan elmu oge, kabagjaan akhirat bakal bisa kahontal. Dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nerangkeun, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'a fa'alaihi bil ilmi." Nu hartosna, barang saha nu hayang kahirupan dunya, wajib pikeun manehna boga elmu. Jeung barang saha nu hayang kahirupan akhirat, wajib pikeun manehna boga elmu. Jeung barang saha nu hayang duanana, maka wajib pikeun manehna boga elmu. Makin urang boga elmu, kabutuhan jeung kabagjaan di dunia tiasa urang candak. Sareng harapan kabagjaan di akhirat tiasa kahontal. Rerencangan sadayana, unggal jelema tangtu boga harapan anu hayang kahontal. Sanajan kitu, lamun teu boga elmu, sigana teu mungkin harapan eta bisa kahontal. Salaku conto, seorang murid anu boga harapan hayang menang nilai anu alus, ngan teu pernah ikhtiar pikeun ngulang pelajaran anu samemehna geus diulik. Kitu oge jeung kahayang-kahayang urang nu sejen. Ku kituna, diajar jadi diutamakeun pisan. Khususna keur seorang pelajar nu boga martabat panuntut elmu. Sakuduna, henteu kedah aya alesan pikeun diajar elmu. Sakitu biantara anu bisa ditepikeun. Mugia biantara abdi tiasa ngingetan urang sadaya kana pentingna diajar elmu. Hapunten upami aya kalepatan atanapi kecap anu kurang merenah. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.